Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusim kuring dipihormat, puji sinareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan nikmat kasehatan ka urang sadayana sehingga urang tiasa kempel sasarengan dina kawilujengan ieu. Sholawat kali kaslametan mugia tetep dilelerkeun ka junjunan urang sadayana. Nyatana Kanjeng Nabi Muhammad SAW ka kulawargina, ka para sobatna, sareng ka urang sadayana salaku umatna. Mugia dipasihan syafaatna dugi ka akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Tepangkeun wasta simkuring Nabila Hapsari Putri Pauji. Di dieu simkuring ngagem pancen janten panumbu catur. Teu hilap simkuring ngaturkeun nuhun ka para panjejer sareng pamilon anu parantos maparing waktos pikeun sumping ka ieu acara kanggo medar ngeunaan pentingna protokol kasehatan. Ku kituna supados henteu nyangkolong kana waktos, hayu urang sami-sami muka ieu acara ku aosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipihormat, sateu acan nincak ka acara anu salajengna, simkuring seja nepangkeun para pangjejer nu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer nu kahiji nyaeta Ibu Euis Selidalillah SPD MPD, mantenna mangrupikeun guru pangajar biologi di SMAN hiji Majalengka. Pangjejer nu kadua nyaeta Ibu Dr. Randa Nina Marliana, mantenna mangrupikeun guru pangajar bahasa Indonesia di SMAN hiji Majalengka. Hatur nuhun ka para pangjejer kana kasumpinganana. Para hadirin, supados urang leuwih neleman ngeunaan jejer nu bade dibahas ku urang sadayana, hayu urang sami-sami regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Ibu Euis Selidalillah SPD MPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Euis Selidalillah SPD MPD anu parantos ngadugikeun kamandangna. Sae kacida naon rupi anu didugikeunana. Saalitna parantos muka pandangan urang sadayana ngeunaan pentingna protokol kasehatan. Nurutkeun mantena, protokol kasehatan mangrupikeun salah sahiji cara pikeun urang sadayana supados tiasa ngahindar ti virus corona. Urang sadaya anu ngabaikeun protokol kasehatan leuwih ageng kamungkinan beunang eta virus. Mugia kamandangan anu parantos didugikeun tadi teh tiasa diterapkeun kumargi seueur pisan mangpaatna. Kumargi kitu hayu urang regepkeun deui anu salajengna. Ka Ibu Dr. Randa Nina Marliana disumanggakeun. Hatur nuhun ka Ibu Dr. Randa Nina Marliana anu parantos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantena, ayana protokol kasehatan ngurangan kacemasan ka urang sadayana tina terinfeksi ti virus corona. Protokol kesehatan oge penting pikeun ngajaga diri sorangan tina terinfeksi ti virus corona. Urang salaku masyarakat gaduh peran anu gede supados pandemi corona enggal leungit. Upami virus leungit, urang sadaya tiasa deui ngalakukeun kagiatan-kagiatan saacan aya virus corona di Indonesia. Protokol kesehatan lamun diregepkeun bener-bener bakal ngurangan jumlah jalmi anu terinfeksi. Selain eta, urang oge tiasa ngabantosan pihak medis ngarah henteu nambah kasus corona. Kulantaran waktos teh sakedik deui, salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon anu bade tumaros. Ngan ukur kanggo 3 urang. Dina ngadugikeun kamandangna, kedah ngacungkeun panangan, nyebatkeun nami sareng teu nginggo gorowokan. Ku kituna disumanggakeun kanu bade tumaros. Hatur nuhun ka Reva anu parantos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana kirang langkung, naon bae protokol kasehatan anu kudu diterapkeun ku masyarakat. Sumangga ka Ibu Dr. Randa Nina Marliana kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Ibu Dr. Randa Nina Marliana anu parantos ngawaler patarosan ti Repa. Anu eusi walerana nyaeta aya sababaraha protokol kasehatan anu kudu diterapkeun ku masyarakat, sapertos kedah nganggo masker, wasuh panangan, handakeun sanitizer,
ngajagi sarantos, nyingkahan balarea, ngajagi kesehatan, jeung sajabana. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh kalayan lancar. Ku kituna hayu urang sami-sami nutup ieu acara ku aosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur nedah hapunten upami seueur kalepatan. Bilih aya cariosan-cariosan anu matak teu geunah kana manah hadirin sadayana. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosan sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.